Naon ya teh Saha ieu teh nu ngadurukan. Oh, geuningan si Ucil. Ucil. Naon? Ari Ucil kunaon eta mah kadudurukan di dinya tuh kana popoyan. Iya balai teh mah. Bala ke buri teu da aya nu popoyan mah tuh cik atuh sing bener. Ulah mawa karep sorangan. Balai teh mah. Bala weh. Aya popoyan, garang ngadurukan. Ya boy. Ayeuna atuh mah uta. Itu tuh si Ucil tuh. Si Ucil. Ngadurukan sedangkan keur popoyan kumaha teh bener jung etakeun omongan ah. Si Ucil mah ngadurukan deh adu ke popoyan pisan, teu mikir maneh mah tingali popoyan. Bau coba. Pindahkeun ke popoyanana atuh geura, Ceu. Ke belah mana atuh da anger. Ah, ieu baju saha baju si Ucil. Oh, baju si Ucil. Bikeun ka si Ucil. Cenah dirawat sorangan. Tetep eta bawa naon? Ieu teh mau daging sapi, Ece. Daging sapi keur saha? Ieu teh. Bah, di dieu teh pesen daging sapi, cenah mah keur nyieun baso, pesen 3 kilo, ngan eueuh ngan ada 2 kilo, campur ku urang jeung daging hayam. Wah bener atuh. Oh, udah bingung kayak bebeja campur jeung daging hayam gitu, bedakeun urang teh. Bener atuh ke daging hayam jeung daging sapi mah. Iya, Oh, bingung urang teh. Kumahanya? Bingung urang Eta teh. Ucil atuh gantiana ku Ucil daging hayamna. Beuli lah kumana daging hayamna? Iya tuh ya. Oh, mana duitna heula, mana atuh? Nah, paling oge si Kayak Ucil mah atuh. nganyuk. Nganyuk teh heula. Iya. Oh, si Ucil mah nganyuk. Teh heula di mana? Pilihan heula di mana? Mana atuh? Mana beukina daging naon? Biasana maneh daging beurit cenah. Udah teh kitu. Heula.